teh sakieu kanggo ngisang moal sakumaha seember sabab istri mah lain disintrek dicabok terang teh sok nganter pun bojo mama mun balik ngaji ayah iya sayang antar dong hayu tuturkeun ka kamar mandi henteu milu asup dengekeun di luar oh gitu pan menang ilmu orang memeh diomongkeun teh ka umat kudu bukti heula bener teh kitu da lain kocoes lain nu puguh mah mun awewe ngisang ku macing gaplok lamun sakali kieu 10 kali nyabok sapoe sapenting 5 kali kieu 5 dikali 10 pantes jeding heh kembae nu penting ngejawab berkah berkah itu mana bersih nah make kedah bersih margi urang teh bade ibadah bade moal ditarima eta ibadah urang sehingga dina awak urang masih keneh aya najis teh kabagi 3 hiji najis eta nu kadua sing jelas ngomong satu mogoladoh muhof mutawash nyok mayangun mamah bade salat mamah Evi bade salat dina sinyang mamah aya najis ageng mogoladoh kadupa guguk misalkan teras mamah salat jadi teu salatna jadi mah panahnya lagi jadi teu salatna sah teu salatna naon sabab gitu abah salat keur salat make calana batal teu batal geblek henteu ti mana keur salat henteu makana sing daek ngaj mengpeung loba para guru para kiai nya ka kiai butuh ku kiai tengah penting anu edan kasurupan saha di teang tuh tengah penting anu ngajuru teu bijil-bijil saha di teang kiai bidan parazi moal bisaeun kiai mah pegat mah heula orok boga bagian masing-masing para kiai ujug-ujug boga ilmu teu ujug-ujug boga pasantren Kang Ustadz Nur Jaman ujug-ujug jadi ketua yayasan Aroma Muda ujug-ujug terkenal proses nanaon oge butuh ayeuna mamah Epi rek nyalonkeun dewan ujug-ujug dilantik moal kudu pendekatan heula kudu babagi heula kade poho di jalanan kok oh tuh kita balik teh aduh ananya 5 juta aya yang menang nah naon ge butuh pros teu ujug-ujug terkenal Kiai Roma Muda teu budug heula 2 tahun baheula Allahu Akbar matak ningali carana jero teh trauma abdi mah atuh siap arek mani mah rapat sok bayangkeun ku mama Gusti nu agung Allahu Akbar aku menjerit meratap padamu oh bunuh saking ripuh tapi cekolot tina perih jadi perah lamun hayang boga perah kudu daek gitu tong ngimpi hayang boga budak soleh itu dididik moal soleh nyeun budak teh hese cek mamah nyeun budak hese babari tapi geuning seueur anu rumah tangga belasan tahun can dipasihan anak lain masalah teu bisa da kanyut mah kitu keneh nu puguh mah nyeun budak teh hese babari ngadidikna leuwih ka hartos
jurus mah jurus bijil kabeh. Gunung Rugrug. Apal tuh mah jurus Gunung Rugrug. Tina dipan teh ngorentel. Tapi henteu lesot henteu. Eta Gunung Rugrug eta. Aya deui Ajul Gedang. Karecek marmot. Gariem nilem. Bangkong sapintrong. Ah, loba pokona. Entep senok. Santok bogo. Ayo senok deui sok. Naon? Pake sok kabeh penting ayeuna. Nu paling karunya mah lamun aya budak bujang kawin jeung rana. Budak bujang 25 tahun, ranana 45 tahun, budakna geus 3. Malaman pertama anu karunya mah. Aya lalaki geus hut head. Geus kesang badag kesang leutik. Kumaha awawena? Santai. Nyalik sih. Acek aweuna teh geus tadi mah. Berarti nyeun budak teh hes ngadidikna leuwih. Baheula mah da guru garalak bebeja ka kolot lain dibela baheula mah. Ditamahan. Ingat keneh nuju alit pan abdi mah alit heula. Ai cek guru teh baca heureui wae maneh mah pas tengah-tengah Al-Qur'an surat Al-Kahfi anu buleud-beuleu anu aya tulisan beureum di buleudan ningan. Nah, wal yatalaw ayeuna mah lancar, pan keur diajar mah boro-boro bisa. Jabasieun da guru nyekel naon? Jidar gitu, tutunjuk tina awi. Baca. Wal yatalaw pot jemet leungeun aing digebot. Aduh, jitu balik ka ieu mah. Kunaon cek bapak teh. Buat digebot ku guru ari sugan terek dibela. Sia teu ngawaro di aing deui degungkeun hulu. Kitu da baheula mah. Init ngaji. Tong balik lamun can bisa. Yeneung teu bisa kumaha bapak geus kitu mah. Teh Bang sing sabarnya cenah. Bapak mah heudak alak cenah. Tak iya cenahnya jang jajan paling ngupahan teh namahan jajan tapi karasana ayeuna lamun teu galak guru baheula moal boga ilmu ayeuna mah serba salah komo guru mah digalakan kabur dibageuran nyalutak sok mun ayeuna aya budak bangor misalkeun dibabet ku guruna ku panghapus beletak kana tarangna anu ka buncunur balik ka imah dipisum ku dokter lapor ke Kapolsek 6 tahun penjara. Matak ayeuna mah kudu kerjasama antara guru jeung orang tua. Orang tua lamun narima pengaduan tinu jadi anak ulah ribut percaya perkara cenah. Ulah ribut susul heula buktikeun tabayun. Papai ka sakola, Pak Guru lain tadi teh si Ojak tadi balik sakola. Eta geuning sukuna sabelah eueuh. Cenah di dieu cenah. Ku babaturanana cenah, ku guru dibabet. Cu guru lain dibabet tadi teh kieu lalakonna. Oh kitu. Makana perlu tabayun, perlu mapai. Tah kitu Umi. Jadi sok bantu guru da guru mah hanya sebatas si sakola beunannya anu loba waktu mah saha urang di imah matak lamun guru yang semangat ngajarna punten abdi gaduh di niah barudak teh guru teh 4 per bulan teh mun teu salah 80.000 gajina teh duka di dieu mah di abdi di ditu di Sukabumi makana abdi ngaluarkeun acis pribadi per orang guru 500.000 per orang per bulan. Jadi tiluan teh 1,5 juta. Jadi aya getihan deui guru teh. Ngajarna rada semangat gitu. Pan beda ari make pertamak mah bensinna. Ngajarna ge semangat. Baca alif ba. Itu budak tarorek kabeh. Tarik teh. Ta maksud abdi kieu mah. Maksud ake ya. Bisi mamah boga harta leuwih
tina pangabutuh sapopoe bisa teu sabulan sakali jadi donatur jang guru diniyah di dieu. Teu kudu gede 10.000 we sabulan. 10.000 sabulan bisa teu kira-kira? Yakin bisa da? Insyaallah bis. Heula mun ti saurang 10.000 lamun aya murid sabaraha? 40 oh 60 ribu sabulan detik teuing ya oh 600 eta kitu maksudna. Jadi kumahanya jadi orang ieu mah kontribusi lah sok we dijieun panitiana demi Allah wa rasuluh abdi henteu disetel ku para guru henteu sugan cek ketua engke payahna kadaki henteu ieu mah ini nyip nyanyinya ngarasakeun abdi di ditu gaduh madrasah kitu sabaraha aja teh sabulan 80 aduh mah kana naon cenah rokok urang ge sapoe 50.000 nya geus teh saurang lah 500 alhamdulillah tah maksud teh ngajak ka sadayana coba sabulan sakali mah dikoordinir 10.000 hitung-hitung sedekah we lah jeung guru tujuanna supaya anak urang dicerdaskeun disoleh. Insyaallah mudah-mudahan terwujudnya. Insyaallah ke tahun hareup mun ngaji di ka dieu teh. Alhamdulillah sudah terrealisasi eta terrealisasi. Gitulah pokoknya. Heueuh pan ieu teh ai madrasah ibtidayah mah teu da masyaallah uyuhan aya keneh oge. Tadi teh dibahas tadi kusaha tadi abdi ngupingkeun di jero memang bener kitu. Jadi makanya perlu dukungan tinu jadi wali murid, tinu jadi indung supaya tujuan anak engke ketika akhir baring urang boga anak soleh eta budak moal poho kana jasa nu jadi ibu ramana. Mamah boga anak 3 kabeh bisa maca Quran seneng teu? Boga anak 3 kabeh bisa maca sholawat seneng teu? Masya Allah. Lepang gedeana lalaki karesepna teh nyanyi pestol we. Wah calon tentara ieu teu nanaon. Balikna ka pasantren. Nu kadua mah bidan. Saurna di dieu aya ibu bidan aya. Bidan sa? Nu di dieu tadi abdi meser obat. Ta eta heuh. Da karesepna teh nyanyo jarum suntik 3 leutik. Akina teu kuna naon jos ditojos. Itu muriang. Nu katilu calon ustad. Calon kiai. Nu ngonang ge karesepna teh pidato we. Tangke di mana umi keur sakarat engke jaga urang balik ka Gusti Allah. Anak nu 3 daratang kabeh bungah teu? Nu panggedena nu jadi tentara mau bedil. Nu kadua mau jarum suntik, nu katilu mawa Quran, kabeh ngariung, ngurilingan nu jadi indung bapana. Boga anak soleh leuwih berharga daripada boga mobil Innova. Komo teu boga mobil mah. Boga anak soleh lebih berharga daripada boga sawah. Komo atau boga sawah mah. Makanya ayo bebarengan ngadidik nu jadi anak. Hiji, lamun urang hayang boga budak soleh, pasihan nami anu timimiti keur pan aing ngadidik teh ti mana mimitina? Minal mahdi ilal timimiti di ais nepi ka di pais. Eta kewajiban indung bapak ngadidik anu jadi. Begitu gorobas orok dilahirkan. Gorobas naon di orok bijil teh? Oh gurudag. Gorobas mah biasana tinu bala. Eta ge bala sarua. Begitu gurudag orok lahir, pan diadanan ku saha? Ku bapa anak. Tengah peuting sare nu jadi indung tibra teu? Kaganggu sabab boga tah segede kita, segede anak umi tah nu hareupeun tihang tah. Mejeh-mejehna, Masya Allah. Sabaraha tahun umi eta? 8 tahun. Oh 2 tahun. Oh mohon. Putra saha eta? Putra bapana. Oh. Anu nyebut putra bungsu. Aya nu keur hamil teu? Aya. Kusaha? Menang nyalahkeun ka bapana kabeh nya. Padahal di mana-mana ge hamil mah ku budaknya. Nganunyeun sabab Ari indung anu ngandung bapak anu tuh
indung anu melenung bapak anu tah. Salapan bulan ngakandung tapi indung henteu pun da geus takdir tinu nyerina kalangkung. Aduh Gusti anu Masya Allah. Begitu gorobas jerit wajar nyeri oge asup 2 on keluar 3 kilo wajar. Tengah peuting sare kaganggu keur tibra sare orok hudang hayang nyusu dicokot dicekek cik indungna dede haus nenen genyel 2 jam beres orok eta hiji deui nyampurkeun geus siap pakai kolor nenen babuk orok itu orok kumisan itu indung keur dahar nyoelkeun daun sampeu kana der budak ngising nalahunan ngamuk teu indung Gusti malah dipuji eta budakna ya Allah dede ini neungit tai seungit sok bayangkeun mata kanya indung kanu jadi anak mah eueuh dunia kinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu lalakinya aku lalakina kanu awenya aku nganyerikeun hate indung bapa tawaka di akhirat di dunia bakal dibales ku Gusti kade indung tunggu rahayu bapa tangkal kalapa darajat ulah munyung ka gunung ulah muja kasagara geura punjung nu jadi indung geura puja nu jadi tiap Jumaah teh mentah hampura mun aya keneh balik Jumatan sampeurkeun indung gabrug sing pageuh ma naon ujang sugan aya duit tiis mah teh matak indung kapokeun kadatangan teh kitu ayo we nginjem bayar henteu kitu kolot mah ridho we nya tan anu asok mah seurina tarik teh nu maos mending kitu lah komo boga anak awewe kabeh mana jiga agen atuh aya teu nu boga anak awewe kabeh agen atuh teh lahirkeun gedekeun sakolahkeun kawinkeun bawa lahirkeun gedekeun sakolahkeun kawinkeun teh budak saopat-opat beak kabeh di Barawa aya nu ka Agrabinta aya nu ka urang Kalimantan jauh teuing Kalimantan aya urang Bandung aya nu ka urang Sukabumi opatan teh tah nu sedih mah di mana datang poe lebaran kadap di pada lebaran nya aduh ngaharuleung duaan nini jeung halo aya geus aki-aki teh beda jeung keur bobogohan Pak Masya Allah cek pemajikanna aki lain loba teh nginu mayang kieu cek salakina atuh kieu we bobeja ka dewek tuh keluar yang kieu mah sieun aya anjing lamun sieun ku anjing kieu na deukeut hau di dapur gidig sini teh ka dapur cer kieu daripada ngompol beres kieu cupu capa neangan cai salah nyokot malah nyokot bensin der mah teh ngisang beres sepan retem atul cek pemajikan aki ieu naha ratul moal aya hileut cek salakina moal mungkin hileut miheulaan aing coba pangdamarankeun heupan teu bogaan HP geus kolot mah der ku kayu api deui ari keur bobogohan mah indah mas roman cuma ngomong bisa oge meni kamu ngomong cuma sayangku di dunia
cintaku di dunia tanpa ini ampun Gusti Nu Agung kana malam Jumaah lalu los candi kumaha oge Herman oh heran keur bobogohan mah Umi ngalaman indah teu baheula aduh malam minggu apel dar suguhan kulo benog tumelok bok beteung nahan hitut keluar jalan-jalan di galengan sawah awena teu kasewat cek lalakina geulis bager jungjunan dia pandanganana dia aku enggak rela kau jatuh disusukan harusnya kau jatuh di hatiku sok geus boga budak genep mi kitu keneh teu bororaah ini saman ka dieu budak genep milu kabeh budak ti heula tuturkeun ku bapa anak makna di tukang make selop jangkung jalan leueur sorodot bu jawab ditulungan dicarekan tu geuning malik salakina bari molotot dulu jalan teh atuh cek aing tong milu geuning geus malabuh dicarekan ti Nu Agung kitu nyata robah matak teu meunang nyebut ngaran kanu jadi salaki teu meunang nyebut ngaran ka sabab engke diturutan kudu jadi anak salaki keur di warung keur ngopi torojol pamajikan abas balik kira-kira wa abas amakeun moal cek wa abas aya naon engkom setek era ku batur tu budak jadi baskom meureun sing sae panggilan teh geura mama sok naon nyebut ka bapak waduh bebek akangnya abah ayah bunda mamah Epi sok naon nyebutna kasih ayah hah ayah wah ayah berarti itu uyah ayah mah jeung mama abdi kapungkur mah mama ayah ayeuna mah ganti ayang lebih romantis terromantis kumaha tuh dah ayang tapi memang panggilan tergantung bebeungetan ulah dipaksakeun da ngewa nya pantes teh nyebut papih mami lamun model palurah camat bupati mamah Epi bisalah loba duit manehna mah pantes teu cek salakina mami kemana mami mau hadiran karena ada itu aroma muda papi hati-hati di rumah ya pantes sok tukang kasawah sugesuk ngariung di dapur belum cau belum hiji nu asak dua torojol salaki ti pipir mangul garpuh cek pamajikanna teh papi mau kemana cek salakina insyaallah hari ini papi mau macul ai sabereman teu salah ngan eta tatangga nu ngadenge bleh nyatu jeung asin papih mami atuh kumaha urang cek salakina itu mami udah rapih mau shopping ya enggak hari ini mami janjian sama teman-teman mau ngalah tutut oh gitu Rasul nyebut ka istrina kumaha ya Khumairah wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan pantes itu mah nurub cupu nu kasep jeung nu batu turun ke sik kalapa dina tangkalna kalapa tonggoheunana itu purun ieu daek sarua bogoheunana atau peribahasa Sunda kudu arapal Sunda Cianjur beda jeung Sunda Sukabumi Cianjur Bandung Banten beda lamun Cianjur mah ieu mlebetna Cianjur nya lemes Cianjur mah ye pangarasa hapunten
beli bade tuang mangga mung itu teh naon-naon aya sangu dinten urang awonkeun teu aing hulang-hulang naon sangu dinten sangu poe urang goreng dari dieu mah ngawonkeun oge ngagolisana kalapa geubis kalapa murag minyak keletik maksudna mah padahal minyak keletik mah baru burut besok cobaan suk-suk balurkeun terus poekeun insyaallah tuh cek nu pengalaman herang cenah beda jeung Sunda Sukabumi kasar bisa halus biasa jadi ka dieu ka Cianjur perbatasanana ka ditu ka Bogor di mana di Parung Kuda caketna ka Bogor hapunten upami bahasana kasar margi sering ngaos ka Banten ka Karawang jadi kacanakeun kitu wios kasar nu penting mah kaharti we kitu nya. Oh gitu. Amang ka ditu ka Parung Kuda aya teu nu gaduh wargi di Parung Kuda? Teu aya? Oh, neangan heula. Aya naon? Milu hayu. Bisi hayu dari bisa rek milu hayu gitu. Di Parung Kuda ke lamun pas pada ka Bogor, tah pan ngalewatan mana? Parung Kuda heula. Cibadak, Parung Kuda, Cicurug, Cigombong, Ciawi, Bogor. Tol Jagorawi ngan namun reka imah nitip ulah sararea kieu kada bisa diajak ku si Mamah Epi ke mawa truk ka ditu deui nyusahkeun aing sama tuh sama mobil ka ditu mah silaturahmi nya urang teh pan ngariung teh lain di dieu hungkul kita ngariung deui mah di mana di akhirat teh ngariung deui mudah-mudahan sing kana surga sararea ibadah sing bener ti ayeuna bisi kaburu maut mudah-mudahan husnul khotimah hiji pasihan nami anu ngaran budak teh anu budak nepangkeun ka sadayana nami asli abdi Hilman Mubarak abdi alona Kiai Haji Asep Mubarak Karawang Cikampek gaduh gelar Roma Muda ieu sanes gelar asal-asalan gelar ia sudah disahkan dan diresmikan serta diridhoi oleh Bapak Haji Roma Irama Jakarta. Malah tadi siang teteleponan sareng beliau, alhamdulillah beliau sedang dalam keadaan sehat walaupun di usia yang tidak muda lagi, 75 tahun. Bade ka 70 genep tahun ayeuna teh yuswana bade milad. Sabaraha tuh? Nome 33 tahun. Abdi kelahiran tahun 1888. 88 berarti 30 tilu badai ka 34 matak jeung mamah mah jauh da ieu mah umur-umuran indung abdi ieu mah teu tinggal itu nu ngaharulang tuh ya nempok kiai ulah tegang atuh lamun neuteub kiai teh ulah kieu tah coba senyum lamun nempok kiai teh kieu tah kitu mah abdi di Parung Kuda sering ceramah kapalihan dia alhamdulillah loba dulur aya duit mah nutur jadi ibarat urang melak pare niatna mah melak pare kan kadang-kadang eta jajagoan sok aya jukut jadi simut aya bangkong loba beurit manuk kitu ieu mah keur melak pare yeuh ngan ke panitia misalkeun merejang ongkos berarti beurit eta mah panitia ngabahanan kardus berarti eta mah jukutna engke Mamah Epi misalkeun merejang beli motor berarti manuk eta opan gede gitu hiji pasihan nami anu kumaha nami nu sae teh anu awalna Muhammad nya sunnahna mah mun ngaran budak lalaki mimitian ku ngaran Muhammad mun awewe ku Siti pernah boga tatangga incuna kakarak bijil gitu lalaki aja pang merekeun ngaran budak aja teh ku soranganna bisi salah pokok teu bisa neangan dina Quran loba ngaran para nabi ngaran jalmi-jalmi soleh seueur na Quran menang tina Quran menang hegae pas buri teh panggih alhamdulillah cenah ngisi ngaranan tina Quran da terkenal eta teh geuning loba cenah ngaranna Firaun ngaran jelema goblok eta mah teh. Nu kadua pasihan pendidikan terutami pendidikan ti keur diais tah mamah saukuran kitu tah
Tuh sare dua nana sare juga. Oh ente. Ti sageng kieu teh bari ditimang isuk-isuk manian, nya mah nya. Isuk-isuk manian tuluy balur ku balsem. Kayu putih. Tuluy poekeun, kade pohong angkat deui. Cik indungna teh ba anak taha itu anak taha. Tah eta teh teu jero eta teh. Puguh eta teh anak urang. Nu karunya budak. Cik budak indung aing nanya aing anak saha. Ari manehna ngabalekok jeung saha tuh. Mun kukeukeuh eta anak taha ieu. Anak taha. Eta teh anak tilu mun budak hayang soleh coba pasantren keun arek ka salapi mangga bade boarding secul mangga nu penting mah budak boga tah abdi rek minta doana keur ngabangun pasantren di ditu sing buru-buru beres 3 lantai anggaran 3 miliar nu can aya teh tinggal batu keusik semen batako besi kayu kenteng keramik teman nu karak gamar nunggus beres mah kakarak gamar tak doakan ku mama sing buru-buru beresnya dulu iya aya cai tah bisi bade ieu cai sholawat jang budak bisi belajar hese kana nulis sulit kana maca hese ieu geus dibacakeun manaqib tuan syekh geus dibacakeun rotib insyaallah lamun jang budak cerdas pager pinter nurut lamun jang nu gering insyaallah cager kecuali penyakit burut manahun jeung mitoha galak teu bisa eta mah iwal teh kudu dibageuran ku urangna tah ieu bisi bade sodakohna 10.000 sabotol jeung tutup-tutupna bisi bade moal masya bodoh ku aing dibawa ieu tang kitu pan aya sodakoh mamah napal di ditu mun kabeneran arek masantrenkeun budak abdi di ditu pasantren yatim palurah mamah Epi pasantren yatim sloba santri teh 5 loba segitu gitu. Jadi khusus narima santri yatim tanpa dipungut biaya. Jadi pokoknya mah daharna ku abdi disiapkeun, bajuna disiapkeun, kitabna disiapkeun, cicing didinya ngaji. Tapi barudak teu jenuh gitu beres ngaji. Kadang aya nu ngurus lauk, aya nu ngurus peternakan, perikanan, pertanian. Jadi jalan sadayana. Jadi supaya balik ngaji teh bisa ngaji, bisa ngejo pinter ngaji itu bisa ngalah duit dicarekan ku pamajikan bisa ngalah duit tapi itu bisa ibadah dicarekan ku Gusti jadi kudu seimbang duniana jeung akhiratna kitu bisa aya yatim di dieu hayang masantren teu boga modal sok milu ayeuna komo indung nangora keneh mah tapi khusus lalaki teu narima awewe hiji kobongna can beres nu kadua abdi tahu diri lah abdi kasep bahaya loba fitnah kerame anu teh kiai teh tanu si kehet eta ge tanu ti mana nu ti Bandung leun kamari teh anu ngareuneuhan santri 12 urang teh amit-amit si eta mah ganteng leheung deh beungeut jiga teko oge aya teh diponis hukuman mati da emang jahat atuh mata ku Islam dimenangkeun nyanung oge tuh pan jadi kadinya ngabahas teh matak dimenangkeun nyanung oge supaya tong kitu ek nanya ka mamah nyanung menang teu ieu kumaha ieu lain nanya nyanung menang teu si goblok henteu menang ceuk saha henteu menang ngan teu sakur-sakur lalaki menang nyanung ngarti teu nyanung teh menang ngan teu sakur-sakur lalaki menang ka Mekah teh menang ka Mekah ngan teu sakur-sakur jelema bisa kitu menang nyanung ngan teu setiap lalaki bisa nyanung saha nu menang nyanung hiji sultan timiti presiden nepi ka lurah bisa eta asupna sultan eta kumaha RT ulah nekat sing karunya kana kurungan nu kadua nu menang nyanung teh jelema menang tah da loba do sok eko nu beunghar mah parawan 17 tahun gedaekeun kamari nu di Cirebon ningali teu beritana eta urang muni kesel teh da kunaon teh jeung aing ieu teh
Aki-aki 70 tahun jeung parawan 18 tahunnya gulisnya badag. Ternyata mas kawina acis 400 juta, pajero spot hiji, imah 2 lantai, kabeh sakeluarga diumrohkeun. Masya Allah. Hayang berangkat umroh hayang. Bikeun budak aki-aki. Budak ini tungtungna teh. Budak ruksak ini tentu. Doakan mah arek berangkat umroh tanggal 1 September. Mama jamaah 500 jamaah 2 pesawat. Wis. Bisa rek milu jangan tahun hareup sok nabung teh ayeuna. Urang berangkat gaskeun ka ditu. Mama happy ayo. 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 Di ditu mah salat subuh ge 2 rakaat. Oh sarua nya. Sok tahlil di dieu. Sok. Amun anu maot sok. Muludan osok. Berarti sami ahli sunnah wal geus tong loba dedengan lah. Kade bisa jurig jiliwuri setan minah rupa kelong newo-newo ngabidah-bidahkeun muludan tong dideng. Kiai muludan eueuh ti dituna, rajaban eueuh ti dituna, tahlilan eueuh ti dituna, sholawatan eueuh. Tawasulan eueuh ti dituna, balikeun ku mama. Sia iraha ti ditu. Iraha ka ditu deui. Usum naon di ditu. Milu aing mun ka ditu. Keun urang mah ngayakeun muludan teh supaya budak urang cinta ka Kangjeng Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok-sok caina canak tuh nu bade siapkeun sedekahna 10.000 sabotol jeung tutup-tutupna. Inumkeun ka budak supaya cerdas, lamun kanu gering dipake mandi. Lamun jeung nu gering dianggo ibak, lamun anu kanggo murang kalih dieut. Lamun aya anu galak babetkeun pinter. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Lain doakeun ya awak muriang, aduh pilek panas tiris tuh langsung bindeng ya. Sing sehatnya ulah katutuluyan doakeun ku mamah abdi sing sehat. Nu bade silaturahim bade ka bumi mangga, bade dina medsos mangga. Baru ka Facebook teu? Garaduh Facebook teu? Nu gaduh sok di-add Roma Muda. RHOMAMUDA. Maka jasna lu ieu tah. Ini ulah. Aya nu gaduh IG teu? IG Instagram. Sok diteangan, di follow AA Roma Muda. Nanti aku follow back. Nu penting urang bisa silatu. Da abdi sering ngalangkung ka dieu, kemarek nyimpang ka dieu, arek ngadon dahar. Asieun. Ngeunah hirup loba dulur astagfirullah. Huluna teh kana duit wae. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Oh, selamat datang di Yayasan Riyadul Muta'allimin Al-Hashimi, Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin dan MDT Riyadul Muta'allimin Ashkariman Aumut Syahidan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Masya Allah, ajib luar biasa. Sok cai burukun. Atas. Nah atas buka tutupna. Maulaya salli wa sallim daiman alal habibika khairi halki kul. Ya Rabbi bil balik maqa waghfir lana ya wasi'al. Nun Gusti Pangeran maksad abdi dihasilkeun, dosa abdi dihapunten.
Ngaleungit sorana teh. Moga sadaya barokah ya Rabbi bil. Naon eta?